Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo ka urang Sunda salam dunia, salam literasi. Ayeuna urang ngebahas deui nya nu kamari nembe 2 perkawis 7 kebiasaan anu diluncurkeun ku pemerintahan urangnya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kamari abdi tos ngabahas anu kahiji perkawis hudang isuk-isuk atau napi bangun pagi, terus anu kaduana perkawis ibadah tah gitu. Nu katiluna nyaeta perkawis olahraga. Tah kumaha tuh olahraga teh nya? Kieu nya upami olahraga teh pangitna ngagerakeun anggota tubuh urang. Namina olahraga. Janten olahraga teh aya cek urang Sunda mah teu kedah lari wae, teu kedah olahraga misalkan sepak bola nu sanesna ku gerakna oge tos olahraga kan gitu. Takna upami ninggal kolot urang kapungkur nya sok ka sarawah jarak jag nya naik turun ka kebon eta teh olahraga nya olahraga. Nah, sami gitu kan ya kumargi bade ka ditu bade ka dieu oge urang teh kapungkur mah osok ngangge sampean anu disebatna jalan kaki teh kan kitu nya. Janten upami ayeuna mah murang kali sakedik-sakedik anu motor nya kapayun teh kapungkur mah tos dibiasakeun jalan kaki. Nya jalan kaki teh nya eta bagian dina olahraga karena olahraga teh pan ngagerakeun bagian tubuh urang tah kitu nya. Janten urang sadayana terutama murang kali nu sarakola nu caket ulah seueur teuing sakedik-sakedik anu motor sok gerakeun sampeanana olahraga tingali kiri kanan urang bisa ningali pemandangan endah tiasa meresapi nya kumaha nu aya di lingkungan. Kumargi hari jalan kaki mah kan urang teh biasana sambil ningali ka kiri sareng ka kanan kan nya kenca katuhu kumaha di lingkungan urang teh. Jadi dibiasakeun. Jadi kebiasaan nu katilu teh nyaeta olahraga. Tadi filosofina kitu nya mun urang Sunda mah. Salajengna anu kaopatna saena gitu kan, anu kaopatna mah nyaeta makan makanan bergizi. Ieu mah rada repotnya makan makanan bergizi mah. Da bergizi teh samentawis mah walaupun teu kedah mahal nu bergizi, misalkan aya tahu, aya tempe nya, di bumi aya endog tah kitu. Tah kanggo ketahanan pangan, filosofi orang Sunda ya, kanggo ketahanan pangan orang Sunda mah biasanya sok gaduh iinguan, gaduh bebek, gaduh entog, gaduh hayam, teh ngaran endog. Jabing terus endog na teh endog organiknya dari para banana ku sesa-sesa tuang urang biasana